Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal fi syuruti sihhati fi'lil jum'ati anu tetep dina martelakeun pirang-pirang syarat sahna migawe kana Jumat. Pasal netelakeun kana syarat-syarat sahna migawe Jumat naon wae anu kudu aya lamun Jumat hayang dihukuman naon sah. Syurutul Jum'ati ari pirang-pirang syaratna Jumat sitatun eta aya genep. Ahaduha ari kahijina tina sita antakuna tayan kabuktian itu Jum'ah. Kulluha tegasna sakabeh Jum'ah pi waqti zuhri eta tetep dina waktu zuhur. Kabeh kudu tumiba dina waktu naon zuhur. Wa idza adraka jeung di mana-mana manggihkeun sahal masbuku mamu masbuk rakaatan kana sarakaat ma'al imami saratana imam wa alima jeung apal itu masbuk annau kana sanyana masbuk ini samaro eta lamun teh mah tumerus itu masbuk mahu saratana imam hatta yusallima sehingga yan maca salam itu imam lam yudrik maka moal mangikeun masbuk ar-rakaata kana sarakaat kana rakaat asaniyah anu kadua pil waktu dina waktu zuhur. Wa in paroko jeung lamun teh mung parokoh masbuk huka imam ad-rakaata maka bisa mangikeun masbuk hakana rakaah. Wajaba maka wajib alaika itu masbuk na niyatul muparokoti niat muparokoh. Ditakoakeun supaya tumibana al-jum'atu Jumat kulluha tegasna sakabeh Jumat bil waqti dina waktuna. Janten misalkan kieu gambaranna teh. Aya mamu masbuk manggihkeun imam teh aya dina rakaat anu kadua. Rakaat anu naon? Kadua tina Jumat. Cek si masbuk lamun teh mah kuring tuluy berjamaah jeung ieu imam nepi ka salamna maka ieu teh waktu bakal kaluar tina waktu zuhur. Ngan lamun mah kuring muparokoh ti sahati imam maka kuring bisa manggihkeun Jumat dina waktu zuhur kabeh. Maka lamun gambaran kitu wajib naon mufarokoh gitu. Titik. Fa in kharaja maka lamun teh maka keluar naon al waktu keur salat Jumat waktu keluar. Yakinan barina anu yakin audzonan atawa kalawan nyangka ceuk hate teh yakin geus kaluar waktu asup kana asar atau cek sakaan geus kaluar waktu zuhur ya. Di mana apal kharajal waktu bi khabari adlin ku sabab aya beja ti jalma anu adil au pasikin atawa jalma anu pasek waqa'a anu tumiba fil qalbi dina hate naon sidquhu benerna pasek qabla salamihi dina samemeh salamna masbuk. Wajib maka wajib alikasi masbuk non adzuhur zuhur binaan karena ngadegkeun karena nuluykeun lasi napan lain ngamimitian deui kagori saperti salian masbuk minal arba'inati anu 40 urang kabeh. Wa in kana jeung sanajan bukti nan buk Jumatu Jumatna masbuk tabiatan eta nu turut di Jumatin sohihatin kana Jumat anu sahih. Paina idin nilai itu wajib alaihi yusirru ngalaunkeun masbuk albil qiraati kana bacaan
Walayah taju jeung teu butuh masbuk ila niyatil itmami kana niat nyampurnakeun salat. Naam bener itu walayah taju yusanu disunatkeun naon dalika itu itmam niatul itmam. Itmam wajeng ari nyampunakeun Jumat duhron kana duhur binaan kalawan nuluykeun mutahattamun eta anu diwajibkeun. Di anau makana sanyana itu Jumat jeung duhur salata waqtin wahidin eta dua salat dina waktu anu sahiji. Wajib mangka wajib naon binau atwalihima nuluykeun atawa ngadegkeun panjang-panjangna tina itu duhur jeung Jumat. Al-aqsarihima mandadikeun kana anu pangbodokna tina itu duhur jeung Jumat. Ka salatil hadari saperti kana salat dina waktu di imah ma'asafar sarta lumaku. Walaya juju jeung teu meunang naon al-istinaf ngamimitian duhur li annahu kana sanyana al-istinaf yu adi eta matak nepikeun istinaf bila ikhraji ba'di sholati kana ngaluarkeun saware salat anil waqti tina waktuna mal qudrati sartana wampu ala iqaiha kana nibakeunna salat pihi dina tu waktu ay wala buda jeung tegasna misti ayakuna tina yen kabuktian al waktuna bakian eta anu tumetep hatta yusallima sehingga maca salam salal bauna anu 40 urang pihi dina itu al waktu. Titik. Palau salama maka lamun teama maca salam. Saha al imamu imam waman jeung jalma ma'ahu anu teman sarta imam khorijal waktu di luar waktu zuhur patat maka lepot non al jum'atu salat Jumat walajima jeung misihum ka itu imam jeung man ma'ahu non az-zuhru duhur binaan kalawan nuluykeun lastinapan ulah ngamimitian. Di andai kata pas maca salam teh geus sup waktu asar maka lamun gambaran kitu maka ulah eureun salatna tapi tuluykeun kana waktu naon zuhur. Walau salama jeung lamun teh ama maca salam sal imamu imam atas limatal ula kana salam anu kahiji. Watis atu wasalasuna jeung anu 30 watis atu wasalasuna jeung anu 30 salapan jalma. Pihi dina itu waktu. Wasalama jeung maca salama kana taslimatul ula salbakuna anu sasesana kharija di luar waktu sohat makasah non Jumatul imami Jumat imam waman jeung jalma mahu anu teman sarta imam minat isati wasalasinati anu 38 bihilapil musallimina kan jeung anu maca salam kabeh kharijahu di luar waktu. Palatasiu maka teu sana Jumatuhum Jumatna musallimina kharijahu. Di urang mah da jarang gambaran ayeuna salat Jumat nempikeun kabeh waktu gitu tah. Wa kada jeung nyeket deui palatasiu launa qoso lamun teh mah kurang. Sahal musallimuna jalma nu maca salam kabeh pihi dina itu waktu an arba'ina tina 40. Kan salama sampai maca salam salimamu imam pihi dina waktu wassalama jeung maca salam sahaman jalma mau anu tutup sarta imam paum jeung atuh man atis atu wasalasuna eta anu 38 kharajahu di luar waktu au sallama ta wasalam sabadum sawarena itu ahli Jumat atis atu wasalasuna mahu sarta imam wala yabluguna jeung teu nepi itu ba'duhum arba'ina ka 40 palatas maka teu sah non Jumatum Jumatna itu ba'duhum hatal imamu sehingga imam. Wa inama sholat jeung pasinasan al Jumatu Jumatil imam mipikeun imam wa da ubanina sorangan imam pi madina perkara idakan di mana kabuktian ahli Jumat. Muhdisina eta anu hadas kabeh dunahun teu imam li anal muhdisa kana sanyana anu hadas. Tasiu eta asana salatu salatna muhdis pi madina perkara ida pakoda di mana-mana teu mangikeun muhdis atau huraini kana alat susuci dua bihilapil Jumat jikan beda jeung Jumat kharijal waqti di luar waktu.
Wasania jeung ari anu kaduana tina sitah syarat anu kadua tina genep syarat sahna Jumat teh antu koma eta yang diadeg ke Jumat fi khitatil baladi dina batas kampung. Walau bipida jeung sanajan eta tetep ayeuna di sampalan. Janten misalkeun si jamaah nate jamaah kampung A. Tah nya kampung A. Maka ngadegkeun Jumat nate kudu aya dina titik anu aya dina kampung naon A eta. Ulah nepikeun kana ayeuna caritana mah arek ngadegkeun anu mana penduduk teh kampung A, ari Jumatanana ngadegkeun Jumat lain dina kampung, kah dina kampung B tah gitu. Ngadegkeun teh eta teh teu sah. Misalkan aya kampung ngaranna Ciorai gitu. Ahli kampung pendudukna Ciorai. Maka lamun tamek ngadegkeun Jumat, maka Jumatna kudu diadegkeun tina titik dina daerah anu kaasup kampung naon Ciorai gitu. Walau bipidain sanajan ngadegkeun eta di sampalan. Jadi ngadegkeun Jumat teu naon teh di masjid ge teh gitu. Ek di lapangan, di sampalan, di pasir teu naon. Kumaha gambaran fi khitatil balate bi an kana koyen kabuktian itu pida bi mahalin eta tetep dina tempat latuk soro anu teu meunang dikosor pidina mahal nan as-sholatu salat. Jadi intina macan kaluar ti kampung. Wa lam yatasir jeung sanajan teu alpung itu pida bi abniyatil baladi kana adegan-adeganana lembur bihilapi ghairil ma'dudi kana beda jeung anu teu diitung min hatina itu balad. Wa jeung ari tu ghair maeta perkalian sawanu timbul minutina manon saparul qasi lempangna ngosor. Wa sawaun jeung sarua bae kana kabuktianan al baladu kampung namin khosabin tetap tina kayu au kosobin atawa kai au warimat di khosob jeung kosob. Wasawaun jeung sarua bae ukimat diadeukeun almasa al jum'atu pi Jumat bil masajidi di pirang-pirang masjid au ghairiha atawa salianti masjid. Oh, aya ieu nya. Bipidain mah di Tegal, lain di Sampalan gitu. Di Tegal. Bihilapi sahroi kan beda jeung Sampalan. Palatasiu maka teu sanan as-sholaa itu Jumat piha dina itu sahro istiqlalan kalawan mencil walataban jeung teu anu. Sawan sarabae hiya tu Jumat wa khutbatuha jeung khutbana Jumat wa man jeung jalma yasma'u anu ngaringan manha kana Jumat. Wa mina jeung eta tetep minasana sahro asjidun ari masjid. In pasola anu bisa masjid anil baladi ti lembur biasa yaksir kusab kira-kira bisa ngosor salamu sabiro jalmanul makruh qabla mujawajatihi dina sameme aina ngaliwatna itu masjid. Palatasiu maka teu sana Jumat di masjid. Di annaum kana sanyana itu ahli Jumat hina idin nalika itu masjidun in pasola anil balad musafiruna eta anu lumaku kabeh walatan akilu jeung teu jadi nan al Jumatu Jumat bil musafiri ku anu lumaku kabeh. Walawit ta salat jeung lamun teu amah narima tepung. As-supupu pirang-pirang jajaran watolat jeung panjang supup. Wah. Jumatan panjang jajaran teh. Hatta kharajat saingan keluar itu supup anil qaryati tina kampung sohat makasan al Jumatu Jumat non Jumatul kharijina Jumatna jalma anu kaluar kabeh tabaan karena anut in kanu lamun kabuktian kharijin fi mahallin eta tepnya tempat la tuksoru anu teu meunang dikosor an as-sholatu salat illa ba'da mujawajati kajaba dina sabari ngalewatna itu mahal. Ai paleasio tegasna teu salom pikeun itu kharijinan al Jumatu Jumat wa in jadu jeung sanajan leuwih itu kharijin al arba'in kana 40.
Walau kanat jeung lamun kabuktian anal khiyamu khimah teh tenda isara eta disampalan wa tasala jeung dari tepung biakana khiyam nan masjidun masjid pain uddat maka lamun tama dihitung anal khiyamu ayeuna khimah mahu sartana masjid baldan kana lembur wahidan anu saiji lam tuksor jeung teu bisa dikosona surat qablahu dina same masjid salat makasan al jumat bihi di masjid. Wa illa jala muta'uddat pala maka teu sahhat. Walaula jama jeung lamun teh mah natepan salul khiyami akhli khimah jalma-jalma anu caricing dina tenda teh di imah. Maudian kana tempat minas sakhrati tina sampalan lam tasya maka teu Jumat. Pitil khiyam itu khiyam. Wajib jeung wajib alaim ka itu ahli khimah in sami'u lamun ngadenge itu ahli khimah anida akana panggero min mahalatin tempatna Jumat wa ila jeung lamun man teu sami'u pala maka henteu yajibu di annaum wajib Jumat karena sina itu ahlu khiyam alahi atil mustawfizina tempat kana tingkana jalma anu mampir kabeh mampir walaisa jeung teu laum eta pikeun itu ahlinan abniyatul musautinina pirang-pirang adegan imah-imah kabeh Far'un qala sa Muhammad Rais sifatahu wallahu a'lam bissawab.